Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Faslun fi bayani qadril haidi wa ma yuzkaru ma'ahu. Faslun nari ia eta hiji fasal fi bayani qadril haidi eta tetep mertelakeun pirang-pirang ukuran haid wama sareng perkara yuzkaru anu ditutur itu ma'ahu sartana itu haid. Dina ieu fasal dina ieu saah tarusan bini kalangkungan kana ieu kitab Safinah. Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami bade ngajelaskeun mertelakeun anu diperkuat ku Syekh Nawawi Al-Bantani pirang-pirang pertela ukuranana haid jeung perkara anu ditutur sartana itu haid. Dalam arti dina ieu fasal ajengan musannif mertelakeun masalah haid. Wa amma hukmuhu faqad taqaddama nyatana ari hukumna itu haid istiheula itu masalah hukumna haid. Perkawis masalah hukumna haid wajengan musannif parantos ditutur sateu acan ieu fasal. Diantawisna seueur mana nalika istri keur kaayaan haid maka wayahna diantawisna teu kenging ngaos Al-Qur'an. Nalika eta istri ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an sok sanajan saayat atanapi sapotong ayat anu diseja tuluy diucapkeunana eta ayat Al-Qur'an maka pangkatna jadi 2 raka. Tanpa terkecuali misal contoh seperti kieu istri keur kaayaan haid. Tuluy eta istri nu keur kaayaan haid tea bade misal istirahat bobo ulem. Tuluy nurutkeun keterangan anu sanesna sae sunat pangkatna pikeun istri atanapi pameget bade ngalaksanakeun istirahat bobo teh ngaoskeun doa pangkatna. Ngaoskeun surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Berarti eta ngaoskeun di lebetna teh ayat suci naon? Al-Qur'an. Kumaha lamun sae ayeuna ngaoskeun sapertos kitu eta istri nu keur kaayaan haid teh berarti wayahna lamun sae eta istri teh hayang ngengengkeun ganjaran ngaoskeun doa sateu acan kulem sok sanajan buktosna eta ayat suci Al-Qur'an teu kenging diseja dina manahna ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Faham? Nya. Teu kenging ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an sok sanajan buktosna itu adalah ayat suci naon? Al-Qur'an. Teu kenging. Pahamnya? Tapi nu disejana adalah doa we eta mah. Buktosna ayat suci Al-Qur'an tapi nu diseja dina mana
sanes ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an tapi nu disejana adalah doa. Atuh nalika ngaoskeunna sapertos disejana doa, maka pangkatna kenging ngaoskeun eta ayat suci Al-Qur'an nu diseja doa teh. Ya. Atanampi nyabak Al-Qur'an teu kenging. Yantawisna sok sanajan kurokrak, kupatlot, coelan gitu-gitu. Sami teu naon, teu kenging. Tadina ieu fasal di antawisna aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Ari pangsa eutik-eutikna atanapi akolna haid zamanan apane dina zamana yaumun wa lailatun eta sapoe sapeuting. Pangseutik-eutikna zaman haid adalah sapoe sanaon, sapeuting. Galibna eta haid sittun aw sab'un nalika dihetang kana dinten dugi kana pas waktos genep dinten atawa 7 dinten secara garis globaliah. Teras tingkatan nu katilu aya nu disebat aksarna eta haid. Hartosna lilana zaman eta waktu keur kaayaan kotoran kaluar getih haid. Sabaraha dinten lilana nurutkeun Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami khamsata asyara yauman bilayaliha, dalam kurung 15 poe 15 peuting. Akolna sadinten, galibna genep atawa 7 dinten, aksarna 15 poe 15 peuting. Paham? Itu secara garis globaliah, secara ijmaliyah. Nah, kudu faham bahkan anu sok haid mah istri pangkatna. Berarti istri kedah langkung faham, istri kedah langkung hafal karena hukumna eta haid. Lan sababna, sabab nu sok haid mah adalah istri lain pameget. Pahamnya? Kumaha teu pikeun pameget? Pikeun pameget sami eta ge kedah hafal, kedah nyaho, kedah faham kana hukumna haid. Sanajan pameget tara naon? Tara haid. Nah, make kudu nyaho, make kudu hafal, make kudu aya nyaho jeung hafal sajabana. Sabab pameget nu matak jadi imam pamimpin dina rumah tangga nalika dipaparin ku Allah panjang yuswa gaduh jodoh ngagaduhan istri bejaan salaki. Ya. Nah gitu diantawisna. Oh berarti gitu mah kedah saling paham. Istri kedah paham, pamaget ge kedah naon? Paham. Ngan diantawisna anu hukumna ieu haid nu langkung paham kuduna mah saha istri. Ngan pamaget ge sami kudu paham. Ya. Eta secara garis globaliah ijmaliyah. Nah, secara tafsiliyah. Nah, akolna haid cek tadi adalah sapoe sanaon? Sapoe sapeuting. Pangseutik-eutikna zaman haid sapoe sanaon? Sapeuting. Di syarahan qadrihima muttasilan.
tegesna saukuranana eta sapoe sapeuting muttasilan barina muttasil, hartosna muttasil ala nuluy-nuluy untuk infisol dina sapoe sapeuting tidinya teras keluar getih ngan langki, sok sanajan langki tapi aya kumaha nalika ngetangkeunana sapertos kieu dijelaskeun kapayuna kenapa. Teras aya deui nu disebat galib. Tadi nyandak galib genep dinten atawa 7 naon? 7 dinten. Aksarna 15 poe 15 peuting. Contoh. Nyi Hindun kapunten bilih aya anu namina Nyi Hindun. Pribados ditambut sejak tafaul ka pirang-pirang masyayikh. Nyi Hindun dina dinten Senin jam 12 siang keluar getih. Keun heula tong waka dibahas netepan jeung can netepanna. Ieu mah ngabahas heula kana keluar getih jam 12 siang. Berarti zuhur. Saparantosna ditilik-tilik, saparantosna teu karaos dina lambutna teu aya anu rasa ngageleser panas. Cik eta istri dari pamuget mah can ngaraosan. Ti jam 12 nepi ka jam 1 misal contohna dinten Senin jam 12 nepi ka jam 1 berarti sabaraha jam? Sajam. Karaos deui eta istri asar jam 4 nepi ka jam 5 berarti sabaraha jam? Tadi sajam nu biasa jam berarti 2 jam teu karaos deui we. Sim horeng tekung silami lilana karaos deui misal wengi tabuh 10 wengi nepi ka tabuh 11 sajam-sajam berarti entos kakeunaan 3 naon 3 jam. Karaos deui teh jam genep enjing nepi ka jam 7 berarti tos 4 jam. Karaos deui teh jam 10 enjing nepi ka jam 11 contohna berarti 5 naon 5 jam. Contoh dinten Salasa nincakna berarti ngetangna ti poe lohor deui da sabab kaluarna eta het di poe naon? Ti poe Senin lohor jam 12 tadi teh berarti ngetangna ti jam 12 deui poe Salasa. Poe Senin contoh kaluar getihna teh 5 jam. Poe Salasa dihetangkeun jamna sami di 5 jam sok sanajan misal contoh beda waktuna kaluarna. Poe Salasa 5 jam, poe Rebo sami 5 naon? 5 jam. Terus ya, Senin 5 jam, Salasa 5 jam, Rebo 5 naon? 5 jam. Poe Kemis nincak tidinya ternyata sim horeng keluar getihna teh ngan sekedar 2 jam. Berarti entos 17 naon? 17 jam. Poe Jumat keluar getih karaosna teh ngan sekedar sami di 2 jam. Berarti entos 18 naon? Jam. Poe Sabtu teu karaos, poe Minggu teu karaos, poe Senin oge teu karaos. Berarti root eta getihna teu aya. Diriksa diantelkeun ku kapas kana laranganna teu aya tanda-tanda rek kaluar deui het ngandung hati tos bersih. Berarti dihetangkeun Senin Salasa Rebo 15 jam, Kemis Jumat 2 jam 2 jam 18 jam. Ngetangkeun kana dinten mah lami Senin, Salasa, Rebo, Kemis. Terus Jumat. Pra dinten tah 5 daun, 5 dinten.
tapi ngetangkeun kana jam ternyata alhasilna tidinya ngan sakedar 18 jam. 18 jam. Lami nama lami 5 hari 5 dinten ngan kaluar getih nate 18 jam lamun ngetangkeun kana yaumun walailatun. Sapoe sabeting sama dengan 24 tahun. 24 jam. Paham tuh maksudnya? Misalnya. Nah, ada tenget. 18 jam jamna harina lamina 5 dinten. Kumaha cek hukum syarakna maka nurutkeun hukum syarakna itu pangkatna sanes head sok sanajan dintena 5 dinten. Naon sababna sanes head? Sabab kaluar getihna buktosna kurang tina 24 jam ngan sakedar tadi 18 jam. Pahamnya? 18 jam ayana harina kana 5 dinten lamina tapi ngetangkeun kana yaumun walailatun ngan sakedar 18 jam. Berarti eta nyihindun kaluar getih ti poe Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat tidinya teu salat tah nyangkaan da hedea kumaha sanes head pangkatna. Naon atuh? Pangkatna adalah getih istihadhah. Naon cenah? Istihadhah getihna kaluarna. Hartosna hiji getih anu kaluar sanes ayeuna head tapi panyawat eta istihadhah disebutna. Dalam artian ngetangkeun getih nu kaluar ti palawangan istri hiji ngetangkeunna teu kenging ayeuna dintenna hungkul. Pami ngetangkeunna kana dintenna hungkul berarti 4. Salah. Kedah kumaha ngetangkeunna kana dinten jeung waktuna. Pahamnya? Nah eta nu diperhatoskeun eta. Nu matak pikeun istri kedah ngagaduhan ayeuna buku khusus pikeun pribadi. Buku tidinya keur nyatetkeun misalkeun kaluar darah teh jam sabaraha poe naon dicatetkeun khusus ieu mah didinya. Tapi jangan ku urang ku salaki. Sapertos kieu. Oh berarti kumaha? Wayahna nyihindun ti poe Senen nepi ka poe Jumat tidinya netepana wajib sadayana dikodoan. Paham? Bade dikodoana mah bade sawaktos harita misal contoh dina dinten Sabtu. Nah, tos netepan zuhur bade ngodoan anu kapengker teh poe Senen, poe Salasa, poe Rebo, poe Kemis, poe Jumat. Ngaduk-duk we tuluy ngonaon? Ngodoan teh seusios mangga. Sok sanajan buktosna ngodoan netepan teh dina waktos ayeuna haram dina netepan. Mana? Sapertos kieu contoh, istithrod heula. Jalmi netepan asar, pan teu kenging netepan ayeuna sabada netepan asar, netepan sunat deui, pan teu kenging. Terusnya, kumaha lamun zeug ayeuna netepan eta teh ngodoan? Maka kenging teu seusios eta mah. Sok sanajan dina waktosna hiji waktu anu teu dikengingkeun. Nu maksad teu kenging di dinya nalika tos netepan fardu asar teu kenging netepan sunnah deui. Tapi kumaha lamun zeug netepanna netepan bangsa qada, maka teu seusios kenging eta mah pangkatna. Nah, nyihindun teh awih deui ngodoan ti waktos saparantosna netepan zuhur dikodoan icuk-curug beres-beres nepi ka jam 4:30 misal contona sah ngodoanana, sah netepanna. Asal teu nyorang kana pangbatalan. Pahamnya? Ya dawisna gitu. Tapi deui janten kade bilih eta istri ngetangkeunana kana waktosna hungkul. Lamun seuk ngetangkeun kana waktosna berarti pangkatna teh lepat, salah. Ngetangkeunna waktosna dietangkeun, dintenna oge kedah dinaonkeun, dietangkeun. Pahamnya? Hiji tah contona. Paham tuh maksudna?
bikin santri tulis lah tulis mutolaah di kobong mutolaah deui. Terasna contoh nu kadua misal Nyi Hindun sami di dinten Senin kaluarna zuhur jam 12 keun eta mah masalah geus netepan atawa can netepan mah ke insyaallah urang bahas. Dinten Senin kaluarna 5 jam, dinten Salasa kaluarna 5 jam, dinten Rebo kaluarna sami dihetangkeun kana jam 5 naon 5 jam, berarti dina satilu poe eta geus kaluar dina waktuna 15 naon 15 jam keluar waktuna. Pas poe Kemis ternyata teu aya nu kaluar, kusabab henteu diriksa. Diriksana kumaha? Candak kapas telas antelkeun eta kapas kana palawangan istri, diantelkeun kalebetkeun saalitret maksudna supados ditinggal dina kapas pan podas. Oh katinggal lamun seuk aya semu-semu koneng berarti eta darah teu acan root. Terus lamun diantelkeun eta kapas kana palawangan istri teh terak teu aya semu-semu koneng berarti eta tos root. Terus benten pandarah teh kaluar darah henteu burum wae henteu semu hidung burumna rupa-rupa terus beh dieu koneng semu koneng tos seep konengna bias teh aya berarti tos root. Sim horeng Nyi Hindun dinten Kemis teh teu kaluar tah diantelkeun weh misal contona tos teu kaluar kumaha tah adus weh eta Nyi Hindun teh buru-buru adus datos raat berarti ngetangkeunna kana dinten tilu dinten waktosna 15 jam teu acan naon tah teu acan kakeunaan kana hukum yaumun wa lailatun hartosna sapoe sapeuting berarti getihna istinaon istihadhah. Pas dinten Jumat borojol deui kaluar naon kaluar getih aduh kumaha maka eta Nyi Hindun berarti pangkatna sanes head 2 kali tapi nuluykeun tina head anu poe tadi teh Senin Salasa Rebo. Tina Kemis teu kaluar dina Jumat kaluar deui berarti nuluykeun pangkatna. Kumaha tos adus teu sasios, kumaha tos netepan teu sasios. Terus aya penjelasan qaul Imam Laklakti jeung Imam Syafi'i di antawisna. Nah, poe Jumat kaluar deui 3 jam. Berarti entos 18 jam. Poe Sabtu kaluar deui 3 jam berarti tos 20 hiji naon? 20 hiji jam. Terus poe naon teh? Poe Sabtu. Poe Minggu sim horeng raat tidinya. Raat enjing-enjing teh raat. Berarti sabaraha poe tah? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dika Sabtu tadi teh berarti tos genep naon? Genep dinten ngetangkeun kana jam alhasil ngan sekedar 20 hiji naon? 20 hiji jam. Adus deui weh tidinya teh si istri teh. Saparantosna adus teu kungsi lami misal enjing-enjing pas waktosna jam 2 kaluar deui kumaha tah? Sanes head 3 kali berarti masih keneh keur kaayaan head nuluykeun getihna itu. Poe Minggu kaluarna teh 3 jam berarti 20 hiji ditambah 3 sama dengan 24 naon? 4 jam. Teu kungsi lami tidinya gancang carita root weh ngetangkeun kana alhasil dinten 7 dinten minggon ka minggon ngetangkeun kana jam tos 24 jam. Berarti eta istri eta mah mutlak pangkatna head. Paham nya? Head eta mah naon sababna sanajan lami ngetangkeunana kana dinten 7 dinten ternyata dihetangkeun kana waktosna keuna kana yaumun wa lailatun sapoe sapeuting. Paham? Lieur.
Tanya lieur santri. Malah lieur ke balik bisa tuh. Nya balik bisa. Santri mah gitu balik naon? Balik bisa. Cek guru kapungkur gitu. Harusan ini. Santri paham tuh. Caricing. Ini nyebat insyaallah. Cek guru teh insyaallah cenah balik lah bisa. Nya balik bisa rupa-rupa nu kabur teh balikna. Nah, santri lah rupa-rupa. Awih deui. Nya tanggeuna berarti sepakat hiji kedah kana dintena nu kadua kedah sareng waktosna. Akhirna eta dugi ka bates 15 dinten 15 peuting. Akhir waktos wangenna. Timbul masalah nu katilu terus-terusan nepi ka misal ka dinten 13na eta kaluar getih teh nembe 18 jam. Ka 14 dintena kaluar getih teh sajam deui contohna misal berarti 18 jam. Ka 15 poena kaluar getih teh sami di sajam berarti entos sabaraha jam? 18 jam. Plusnya kurang tah misal contohna tina 24 naon? 16 poe masih keneh kaluar eta naon? Getih. Aduh berarti eta mah lain getih. Head pangkat nanti awal dugi ka akhir disebatna teh getih istihadhah. Panyawat eta mah. Panyawat disebatna. Da kaluarna eta getih dietangkeun kana dinten tos lami 15 poe 15 dinten ternyata ngetangkeun kana waktosna kirang tina 24 jam. Pahamnya? Tadi antawisna sapertos itu. Eta kedah lieur. Nah kapungkur para ulama di antawisna nyata nu janten jojongkona adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di kota Mekah ngumpulkeun ka pirang-pirang ayeuna istri nu tos pangkatna baleg. Dikumpulkeun nalumtik Imam Syafi'i di kota Mekah. Maksadna nalumtik di dinya hoyong terang Imam Syafi'i di kota Mekah para istri-istri sanes istrina ieu mah nu pangkatna istri. Nah dikumpulkeun di kota Mekah nalumtik hoyong terang kumaha eta kaayaan istri nalika keur kaluar getih head sabaraha lamina. Rupa-rupa ngajawabna teh aya nu ngajawabna teh rupa-rupa, aya nu sadinten wae, nu 2 dinten, 3 dinten, 4 dinten, 5 dinten teras nepi ka 15 naon? 15 dinten. Rupi-rupi ngajawabna teh. Bahkan aya nu 16 dinten, 17 dinten. Tidinya ditalumtik istri di kota Mekah nu kaluar getih dibagi kana 3. Mana hiji nu dicandakna teh galib, 2 nu dicandakna teh akol, nu katilu dicandakna aksar. Ternyata di kota Mekah seueur galib-galibna istri kaluar getihna teh 6 atau 7 naon? 7 dinten. Teras aksarna geuningan aya nu langkung ti 6 atawa 7 nyata dugi ka 15 naon? 15 dinten. Paling saeutik istri di kota Mekah di dinya ngan sadinten sawengi. Ya antawisna berarti dugi ka urang sadayana. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi